hidup Satria Mandaraka hidup. Hidup, jaga hidup. Hidup. Hidup, jaga. Iya. Wah, iya moto yo. Woi. Bila-bila teuy. Nah, eta mah duduan teh ngobrol we eta tadi. Kami udah beteng cing atuh cing aya kahayang aya ngobrol-ngobrol jeung batur. Pindah ka hareup. Keun kaula jeung eta jeung Pandu. Itu yang teu kudu dibeulem di teu batuna we na luhur batu asa ku ucing ya. Duh. Lesot jurik. Modar sia. Woi. Hu. Oi. Apju. Ayo. Ja, pada ja. Rawatan. Mangga. Rupina urang lajengkeun kana patanang anu kadua dinten ka-16. Saja. Dikengengkeun ku Raden Arasoma ti nagara Mandaraka putra mahkota Mandaraka putra mahkota Prabu Mandrapati. Ya, ya. Mangga diaturan lagi. Ya, hidup. Ya. Hidup. Hidup Satria Mandaraka hidup. Raden Arya Prabu kaget ningali ieu jajaka. Nyaeta Bambang Arasoma. Tina rengkak palipolah tur tina ucapanna teh sombong luar biasa. Ngandika. Wilujeng tepang sadere. Non. Ngomong sadere kawas nu heueuh dulur jeung kaula. Teu hir teu walahir kaula. Oh, hapunten we atuh. Kakasih teh kapasidik asa catatan. Make najakeun deui. Wah. Satria Barangasan ieu mah lieu. Cenah itu laras salira teh kakasih teh Arasoma bener. Panglinggihan teh Mandaraka putra Raja Mandaraka. Oh. Prabu Mandrapati. Ngiring saemara ieu teh maksud mecak ilmu. Udah. Mecak ilmu. Ya. Tapi upami salira hasil tina saemara antara pingelehkeun jago saemara dina hartos salira teh bakal ngagonol putri kakasih Dewi Kunti Nalibrata. Edeuk dibawa.
dijadikan garwa nomor sabaraha tapi parantos kagungan garwa geus kaula geus gaduh bojo. Oh parantos moal nyeri ka bojo kaula moami dua hate benang kunti nali berata dibawa ngan keur tukang sasapu dituna kurang da geus hak kaula bener. Oh sae mangga teu langkung eta sombong pisan ieu mah. Mana dangohkeun si Bambang Soda poe ieu rubuh teh si Gujung. Mudah-mudahan bae sateu asana di ngawitan kopi galan patiru pina uninga salira kana pelaturan Saemara apa nyolok panon najong larangan teu meunang mawa pakarang rupa-rupa pakarang oge teu dibenerkeun aya tuntutan boh ti pihak jago boh ti pihak pimpinan tapi kudu bebas ku cara hukum Saemara. Siap nuhun mangga dihaturkeun ka jago Saemara supaya sumbing ya Lumawi barangasan dasar ngeunahkeun ujug-ujug ngepret meujeun nawe sakitu Bambang Soda kana teh ya poe ieu rubuh sampean nya panginten kaula teh atoh adi kaula menang jodoh ka saha ka sampean teu sudi teuing aing aing kudu kawin ka Kunti jelema ge loba keneh deuleu lain eta tujuan ngaran ieu mah Kunti teh nami atuh da moal turunan ti dinya Sunda bolong teh tadina teh dina warudoyong cicingna teh lain sombong jelema ieu aya alusna mah ngaran Kunti mah atuh tong di karaton dina warudoyong atawa dina sereh wangi dina haur oneng seuri mah leung mun kaset dina haur oneng ai jelema kudu dikumahakeun bae mun tiasa bebekeun wae kudu gitu mun tiasa maparioskeun Raden siapkeun tenaga mangga parantos siap supados nepangkeun heula panangan antawis jago cara pembina Bambang Soda nanaonan kayak gitu hafal Hulujang. Wah, iya. Iya. Sabtu. Ayangnya iya wah iya bota iya woi bina teuy Aduh mah kengiringan teteh garayi gaduh lansek di tengel batur tapi sing persan tentu raka mah bakal kiat doana wae atuh kaula nun nah eta mah duduan dengan ngobrol wae eta tadi kami udah teh cing atuh cing aya kahayangan ngobrol-ngobrol jeung batur pindah ka hareup keun kaula jeung eta jeung Pandu
itu nepi ka tahan harga hayang curhat kita tadi kita nanyakeun nomor HP na sabaraha ieu bejakeun SMS bejakeun nomor motor kabina-bina teh eta teh tuang raka geulis laras kaula nun ameng atuh kaitu ka astina upami aya widi masalirah heula we ameng kaitu awewe nu torogan cemburu deh rada panas kumaha ieu teh tiburu kumaha teh ai kaula teh tadi teh diajak ngobrol teh ku lalaki eta kabina-bina teuing harare amun mun goreng biwir kabina-bina teuing satega nara kaing teh pada mungkin kan goreng bibir Kang cing salamet Kang Bang Soda, hidup Bang Soda, hidup. Wah, hidup Kang Haji hidup aduh, tersangka ya. Jago urang menang. Allahu Akbar. beres Kang Haji Kohar Kang Haji. Lah. Aduh, luar biasa ya tanya Bang Soda teh ilmu. Kang Haji keur ngora teh kitu teh. Aduh, bahasa nampiling bagong meureun kana. kumaha cing Tampiling sakali cekuk. Pae, henteu akang nu lumpat. diri kete Aduh, luar biasa jaga urang lah. Ngahibur ieu raja ka urang sadaya ieu noh resepi. Akang mah tibu budak teh raja gelut teh. Resep. kana tinju Aduh, kana tinju eta mah. Aduh, udah Kang Haji ge jago silat bae aja. pangresep Jago silat. pangresep nama kana Gagak lumayung gajah putih jadi papak semua gitu. Demi Allah Kang Haji mah. percaya Jelema ngarontok ka dieu cokot teh pundukna di dieu di alana ku Kang Haji mah Allah. Rak. Tuh. Ya. Itu lalajuanan. Ayo. Waduh. Luar biasa jago saya marah lah. cing Wah, oi. cing pecahkan Hidup jago, hidup. Hidup, jago hidup. jago hidup Luar biasa aja. Jelema teh. Hidup jago siapa hidup? Hidup jago, hidup. Hidup. hidup Kang Haji ya hidup jago Walah. Cing, ya kumaha teh? halangan Ngalangan batur pasirik batas lagi belah dinya. Punten Kang Haji ah, damang. Saya sana teh kuring Haji Kohar. Oh, Haji. cuci biru gitu Dah, punten deh ya. Iya, ngiring di dia. Aduh, hebat dong tuh aja. Naon teh? jangan celewek Merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing. naon gon Dume aing butak. Ya, kaisinan ulah bisa jadi pasea aja. ulah baik gitu wae Tos lami Kang Haji nonton? Wah, lami ya di kawit Kang Haji mah. Teu riren unga dinten. Teu rire ja. bisa minggu di studio Alhamdulillah. resep bisa Neme mulih kamari Haji teh. Os, boboh Kang mah. Kang Haji mah tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana? Ka Jakarta. Oh. Haji naon Beko Pak Haji Sarin Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh?
Aya 5 tahun kapengkeun mun hiji. Wah, 5 tahun kapengkeun atuh teu acan eta pentingnya. Keur musim panas Kang Haji mun itu. Gitu ulah demi Allah jeung. Musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas Masya Allah. 45 derajat Celcius. Walah. Gitu Kang Haji. Wah, demi Allah ya. Tapi ngeunah musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Dituna we na kusik. Asak sanes asak yang kajejek ontak demi Allah. Sikap Indra. baik kan ya. Suai katipu si Akang. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan Kang. Lauk asin yang teu kudu dibeulem di teu batuna we na luhur batu asa ku ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Nakara Kang kegodek di jelema ieu. Aduh. Ayo. Di mana-mana ge aya we. Ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji mah mere geuning dinya. Korma ngora ya. Nya ngora kene. Ah demi Allah ya. Kira dia anu leras. Wah demi Allah ya. 5 kali sebuting demi Allah. Haji nepi ka kieu. Haji. Lain nepi ka kitu. Aya di akang. Di akang aya kene. Itu priyogi berhiji. Ngan di ditu mau korma ngora, di akang mah ngaranna genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum ah. Aduh, ampun. Sejerik modar siap. Woi. Asyik. Dipuntang banting rasakeun sia. Raden Narasoma emut kana Purwadaksina. Purwa wiwitan Daksina wekasan emut kana ajian ti mertuana nyaeta Aji Chandra Birawa. Lajeng meremkeun sosana matek mandra. Ieu ngahaturanan linggih ieu ilmu. Leres den niraking kang ngawatek Aji Kang ngawatek Aji Kang Linewi. Belegedeg di payuneunana nanging kusadayana mah teu aya anu tiasa ningali kajabi ti ku ieu Arasoma. Dah ieu ge. Aya naon dunungan? Cing tulungan kaula ieu. Pangeupeskeun huluna si Bambang Sodatu. Rada berat cenah.
lain tita tadi nulungan apaan teu acan aya parentah acan aya komando moal kumawan tun teu acan aya perintah mah sok tapi panuju saemara wayahna we ulangkeun panangan sampean salira supaya katingali ku umum yen eta soda teh ditenggel ku salira siap Bambang soda lah kumaha hadiah aya keneh karepikeun ngalawan emang na aing geus eleh gitu arah somat sadu munur pantrang urang teh udah ngecat di kalangan ngomong ayeuna waktuna kula ngabales ka sampean ya sok serang aing bener tegala tega pati tega rasakeun sok bobot 1000 kati panengeulna ieu denawa ieu ge atuh kaayaan ieu Bambang soda dugi ka mungsratkeun getih hirup tina pangambungna bari jeung ngabijiekeun getih hirup tina bahamna ngalengerak teu emut ti bumi alam ya ja panitia rawatan tejo panitia tejo aduh tenyo aing mah jeung kanyataanna sombong oge aduh kang kumaha dari moal eleh lulus asa jadi kapuka ibunan kapas kahujanan aduh kumaha parja Ciko baca nguningakeun dinten ieu leres dinten ka-16 wah baca sadayana nu nongton raja putri teu aya anu wantun sasauran ngan ukur ngakuleng ngaraga meneng lohok mangkadu anu nonton sadayana pada jempling Allahok bengong kitu kayaana ningali jago rubuh di pakalangan itu kaayaan anu ngengengkeun saemara doh ieu ge nyaeta Raden Arasoma ti negara Mandaraka ya hidup Arasoma hidup Arasoma para sobai enggak sana ke karaton enggak sana ke karaton iya aduh ka para pemilon sakumaha anu parantos di sangemkeun sateasana leres daftar saemara di mana aya nu kengeng ti payun rupina eta mah parantos takdir mugia salaladar wae ku hal sakitu ieu saemara dikengengkeun ku Raden Arasoma ti Mandaraka wah kumaha tuh parja aya ja kumaha ja waktu panjang kene ja panjang keneh waktu ieu sia masih da parantos kengeng ayeuna mah wah lebar ja waktu ya tilu jam deui ja lebar kakasih teh Arya Prabu leres kaula nu bejakeun umumkeun ka masyarakat yen saemara bakal dituluykeun kumaha hideuk ya jago saemarana digenti ku kaula da teu hayang gaduh bojo kaula mah teu da geus boga geus gaduh bojo kula geus bojoan Moal Mang Mogorkeun ieu mah mecakan ilmu geuning buktina eleh ieu mah kieu we tuluykeun saemara nu ngelehkeun Arasoma dina harti pek Dewi Kunti Ngalibrata
bisi kurang keneh kaula mawa adi dibikin tuh jeung adi kaula si Madrim beres ya Pak. ngan kaula luntur kolbu jemar manah namun tempatnya heula di dieu kumaha ya kaula oge panginten teu tiasa kitu wae kedah aya gempungan heula sok gempungan heula mun mere idin nuhun henteu nya teu naon kumaha cek wae aya naon nguningakeun kaula anu meunang saemara leres tak kaula teh ngusulkeun supaya saemara dituluykeun nu jago saemara na kaula sok da kaula mah geus gaduh bojo kaula dek mikeun Dewi Kunti Nalibrata mun teh mah bisa ngelehkeun kaula malahan kaula boga adi ngaranna Dewi Madrim Etang-etang emoh na we kayaknya. dibikeun ku kaula nanging ngantosan kaputusan we ti pada sia iya